Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum bimujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Fainallahu ta'ala yuhil qalbal mayita binul hikmah kama yuhil ardul mayitata bimail mator. Penting keraranjeun rerejengan loba ruang liung jeung para ulama, para kiai sareng wastimai kalamil hukama ngupingkeun cariosan para ulama oge, ngupingkeun hikmah-hikmah anu dicarioskeun. Margi Gusti Allah ngahirupkeun hate-hate anu paeh ku cahaya hikmah, sapertos ngahirupkeun bumi anu geus angah geus garing ku cahaya hujan. Dan makalah anu katilu ieu ngageuing ka urang sadayana supaya urang sing loba sing sering ruang liung jeung para ulama, ruang liung jeung ahli agama. Kupikeun cariosanana samargi cariosanana penuh hikmah, cariosanana anu teu berdasarkan nafsu, cariosanana penuh ku ilmu. Kupingkeun ku urang ku sering ngaliung para ulama, hate urang nu asalna geus hampir-hampir teh paeh bakal jadi hate hidup deui saperti cai hujan ngahirupkeun taneuh anu geus garing. Taneuh geus garing datang ti hujan jarang di cukutan tah hate ge kawas kitu. Magi kauninga kalau Imam Ghazali hate teh kabagi tilu. Aya qalbun sahih, hate anu sehat. Aya qalbun marid, hate anu gering. Sareng qalbun mayit, hate anu paeh. Hati anu sehat eta mah sapertos para anbiya, para ulama, syuhada, sholihin gitulah. Hati anu sehat eta teh naon. Anu paeh pisan, hati paeh pisan geus diterima kana hidayah, narima kana pituduh. Aya di hati gering. Aya gering mah teh sehat jeung maot. Tamu teh urang sadaya hati gering ku urang mah. Ibadah osok, iman ka Allah, maksiat jalan urang mah nya. Jadi salat terus maksiat jalan teh urang mah hati gering. Tapi sing paeh manten mata gara-gara obatan. Salah sabias obatna hate teh nyaeta rerejengan jeung para ulama, para ruang liung para ulama. Ngupikeun cariosanana, ngupikeun hikmah-hikmah anu terkandung tina cariosan para ulama eta. Kitu nya. Lagi ai jalma mah nu dihargaana naon atuh? Sapertos sapi. Sapi mah hargana dina daging. Tingali sapi begang, sapi lintuh mahal mana? Mahal kena anu lintuh. Ya sabi ala dagingna. Eta jala dagingna. Tapi lamun ayeuna manuk bisa kata manuk murai batu. Ayeuna nu diarah suarana. Tapi hargana bisa lebih ti sapi. Harga manuk bisa lebih ti sapi. Dalain diala dagingna, diala suarana. Ai jalma naon ayeuna? Apakah diala dagingna? Apa diala suarana? Teu aya kamuliaan tina daging, tina suara anu genut mulia henteu. Nu genut mahal atau suarana halus jadi mulia hidupna teu kitu nya. Tapi inna akramakum indallahi atqakum. Pangmulyana di antara aranjeun mah anu paling takwana. Tah hayang udag kana derajat takwa teh urang teh leutik kana loba ruang liung para ulama nya. Ai takwa teh naon? Takwa teh hati sieun, waspada. Bising tiba kana dosa, tiba doraka, aya nu ngaping mah. Aya nutrisi mah moda ayeuna urang kuliah subuh, wal enjing meunang untayan kalimat-kalimat hikmah, bari ngalengkak ge urang teh ada sieun. Rek ngalengkak ge urang teh ada hariwang, da inget caritaan ke kuliah subuh, oh nya kieu sapertos bener kitu nya. Jadi intina tina kuliah subuh ayeuna urang teh sing loba ruang liung jeung para kiai, para ulama. Minimal atuh sampai teh ulah leungiting teu ngaji pisan. Saisuk kuliah subuh, dina samingguna aya pengajian rutinan, nya sabulana aya pengajian bulanan. Kitu ulah sampai ieu mah ngaji jeung batu teh waktu lebaran satahun sakali. Upikeun kaya hikmah teh di lebaran satahun sakali, dina saumur-umur jarang pisan taran lima pisan karena kalimat-kalimat hikmah. Naudzubillah min dzalik bising hate urang kalebetkeun hate anu paeh. Aya geus paeh mah hese hidupna deui ge. Si digacel kumaha hese hidupna geus paeh mah nya. Mudah-mudahan si aya manfaatna. Allahumma fi tilaqwa wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.